tapi kagaraneng tanah naon ieu. Astagfirullahaladzim. Oi. Nah, nabi ka nutuhan teh nabi ka kira-kira ieu kan kenteng batur sia teh. Ai teh aing keur mandi nabi ka siram nabi ka beak ieu. Hampura mang. Surah katingang sakitu teh katingali. Sia tangguran aing teh sia. Aing mah aing nabi ka ruksak ieu. Teu kira-kira teuing teh cak tah. Aing teh meres mani ku aing tungguan sia. Bre amak pisan. Kumaha nya munturun ayeuna? Si kaburu beres manina. Sini. Mana ku aing geus mandi teh ku aing teh. Jangan mandi ka mana bisi keher teh ku aing hanas borong geus tungguan mandi teh. Kehel teh sia ku aing mun aya sia sirahna. Pacik sia. Aduh, ya. Ditutuhan geuning tanggal buah teh ya. Oh mang ya aduh. Nuaran nepi ka teu kira-kira aing keur mana si kehe deh. Ieu urutna teh di bangkutan atuh ngahalangan jalan ya. Teuing teh urang mana aing karek nempo rarai-raraina mah eta teh. Ieu kami rek ngaliwat oge. Mangit teh sawah we. Heeh, karek beres. Naon lohor pan ieu. Heeh. Lohor karek mandi. Tadi biasa we beberes itu pengajikan indit. Jalan-jalan shopping. Sileun alarm kitu banget. Oh, jelema bieu pika sebeleun si kehe deh. Ku aing mun aya jelema anu bieu mah ku aing tingang kuling geus hiji mah ku aing. Sok tulikeun atuh mandinya. Geus lah geus beres ieu hayang gelut ieu teh tadi. Aduh, ku aing sia we aing gelut. Nah, sih kitu ka anjing atuh. Ai sia. Aing jelema itu eueuh sia ku aing anjing. Aduh ku aing. Ini geut ku aing sok sia. Kudu ku ieu mah goblok. Udah ku.